carios di kampung nyingkur sisi gunung. Ejo lemok dang daunan rajegna tutubuh hancur cor cai nu harerang. Marga satwa ting sarada manuk gede manuk letik pating suliwar. Taya sanes ieu teh pakumuhan nana Semar Badranaya. Anu ayeuna ieu Raden Astrajinga anu nuju ngahulang jantung. Konirahangan dika kawat daling lisan makatan pengandikanepun. Aduh, yang kumaha iyalah bingung dewek gawe euy. Daripada cicing terus we kieu nya mending kena rek kerjakeun tugas dewek ah. Ayeuna tugas anu rek dikerjakeun ku dewek teh nya eta nerangkeun tentang hari lahirna Pancasila gitu. Urang diartikeun heula ari Pancasila teh naon? Nah, ari arti Pancasila nyaeta dasar-dasar jeung falsafah bangsa Indonesia anu terdiri ku 5 dasar. Kahiji nyaeta panca percaya kanu kawasa atawa ketuhanan yang Maha Esa. Anu kadua kamanusiaan anu adil jeung beradab. Anu katilu persatuan Indonesia. Anu kaopat karakyatan anu dipimpin ku hikmat kawijaksanaan dina jero permusyawaratan perwakilan. Anu kalima nyaeta keadilan sosial jang sakabeh rakyat Indonesia. Tah eta definisi Pancasila teh nyaeta naon? Dasar jeung filsafah nagara. Ari sejarahna Pancasila teh kumaha cenah? Hieu cek ujaring sajarah mah cek Mang Cepot anu sok maca nya. Sajarah lahirna Pancasila awalna tina elehna Jepang di perang Asia Pasifik jeung narik simpati masyarakat Indonesia. Jepang ngajangjikeun ek mere kamerdekaan ka bangsa urang nyaeta bangsa Indonesia. Ku syarat kudu nyieun lembaga anu aya patula patalina jeung ngabentukna NKRI nyaeta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga ieu disingkat jadi BPUPKI. Sidang kahiji dilaksanakeun tanggal 28 Mei 1845 nepi ka 1 Juni 1845 di Gedung Kausang-in ayeuna nu jadi Gedung Pancasila ayana di Jakarta gitu tah. Anu ngabahas agenda ngeunaan tema dasar nagara tanggal 1 Juni 1845 Presiden Soekarno nepikeun ide jeung gagasan dasar-dasar negara Indonesia teh Pancasila anu artina 5 dasar. Rancangan awal Pancasila anu diujukeun ku Soekarno nyaeta kahiji kabangsaan, kadua internasionalisme atau pri kemanusiaan, anu katilu demokrasi, anu kaopat keadilan sosial, anu kalima ketuhanan anu Maha Esa. Dina sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1845 Pancasila resmi jadi dasar negara Indonesia bareng jeung rancangan tetapna Undang-Undang Dasar 1845. Dina sidang eta disatujuan yen Pancasila jeung Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1845 nyaeta jadi dasar jeung Undang-Undang Negara Indonesia anu sah. Itu panginkan nya ieu si Mang Cepot teh pilih lepatna nya panginkan Mang Cepot dina waktosna diajar tangtos seueur pisan luput cenah lepatna
Ukituna hapunten anu kasuhun hampura anu kateda dina waktu sanes urang tiasa kumpul deui. Pamudah-mudahan urang sadayana dipasihan salamet anu nongton, salamet nu ditonton, sakali salamet tetap salamet. Uy lalampahan urang dugi ka dieu heula kemang tinetik tutup sinebaran sari tutup lawang si gotaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.